wangsit Siliwangi mah wangsit Sililedek. Eta teh bahasa Sunda wangsit Siliwangi. Wangsit Cek bahasa Arab mah teh alhamdulillah. oh eta teh Sadayana puji gerasyo. Da eueuh hinaeun di dunya ieu teh eueuh. ya memang Pujieun saling pajukeun, saling hormat hirup teh. Eta keneh barangna mah. Siliwangi benar Pikir ku sia. Ta eta teh kaurus alam teh ku cara kitu. usara ciri puji Silih puji, silih hormat, puji kodim ala kodim teh, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Puji nu ti heula kana ti heula, nu ti heula kana paneuri, nu paneuri kana ti heula, nu paneuri kana paneuri. Ku Rahman Rahimna, ku Las Asihna. Nah, sia teh nya ada kudu kitu urang Sunda kabina-bina teuing barang nama eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa. nah ada teh kapangaruhan kudu bahas Da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu, kan beda bahasa ceuk urang Irian anu, ceuk urang mah amis. Eta keneh barangna mah. kan beda sebutan Sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu. agar ku bibir Anggar we amis. Bahasa Indonesia manis dari Nya, benar heuh ngan bahasa nu beda-beda. bahasa wungkul beda Da ilmiah ti dituna mah. Mode timah dialungkeun ke balong kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung so teh. cek urang Inggris medala Ceuk urang Inggris mah ting kecemplung ting jewewer. ya momom Tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu keneh. Eta barangna mah. barang nama benar Brai panon poe ti belah wetan. Ceuk urang Sunda teh mah. Tapi da panon poe mah teu nyebut brai. nyante Tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa. oh nya Tapi ku beraina panon poe ti belah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat. teu Adil we. tukang bensin supir angkot kacangan Sugan ustad we wungkul dicaangan ku panon poe teh teu. ai ojek mah teu bener Adil deuleu. eta Jeung eueuh nu nunutan deui. teu aya kitu kan Nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge. sakit Sia onaman sok nunutan. boro-boro make jeung teu digawe tak kendaraan Sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah. Tawaf we, tawaf. ngapoe ngapeting teh Bumi nawapan panon poe. Pek, teu ngarasa bosen mah bener teu boseneun. teu ngarasa capek Cicing dina habitatna. Masih cara sia cicing teu betah, lelempangan teu betah. Hees nyaring, nyaring hees. lapar seubeuh lapar deui Diogo sia mah da. Ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh. Tong borong make jeung kitu tah dengekeun sampe anu hirupna cicing. aku bahas sampe Cicing di dinya sampe mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan. tapi ngagedean Cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian. Aya beutian. Nah aya hirup nu lelempangan pe kaweuh guna. sing araku sampu era Nah teu era aku sampe teh bener sampe mere ka manusia manusia meuli cara nanti boga bala-bala dua segini kitu. tapi ka bala-bala ge nepi kana rincik Cok kembangkeun. Dina seni oge bebas berkembang seni mah. bebas kreatif Sabab naon? Seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi. betul
tiada hari tanpa kreativitas kreativitas pek dekolaborasi jeung naon ai seni bebas ai bahan pemajuan mah bener ai bahan pemajuan mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilih kana ka tukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula encan kolaborasi baheula mah ngawayang teh obor unggal juru tuku listrik obor ngebebela geuning ngajuru sinden dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeut teh liang irungna teh harideung yang irung jeung bujur teh harideung heeh ayeuna kolaborasi jeung lampu mode kieu bedituna patroma jeung sound system ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih canggih baheula mah toa oge ek-ekan toa ge baheula memberi akina ge sok anu teu bisa dirobah mah Quran oh henteu Quran mah nya Kang ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat nya kumaha sangkan hirup sangkan maju sangkan mararajo tingkatkeun baheula mah da zaman abah mah atuh da euy naon Kang angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung gamelan teh nu ngajemput teh hayang kana ringul nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we bonang goong panerus gampang sakitu padahal ti ditu nama komplit malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan bonang tilu gini kan larasna ge beda geuning kumaha geuning urang Padang mah Orang Padang lalai kanyo, orang Padang lalai kanyo. Dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo. oh gitu bener eueuh Ngigana teh meuni eueuh peta ning kitu we geuning kerja. eueuh kreasi Karunya apa? Nya nepi ka Aceh hiji we bonangan teh tuk-tuk. di Aceh tinggal hiji hiji oge geus beulah gimana suarana teh halus Bajarkeun teh cenah di Sunda mah pan larasna loba. wah Di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3. ya Pelog salendro, pelok Jawa pelog jawar, tapi Sunda mah pelog pelok salendro, sorok pelok sorok pelog, pelokna jawar. Jawa Naon deui? Madenda. Madalungan, Madenda Madenda, Mataram Mataram, Liwung Liwung, Dok-dok. loba tah. Halu Tah eta teh bukti sejarah. sejarah Yen urang teh nagara baheulana. tuh zaman pajajaran bener Heuh nagara teh boga bahasana, boga budayana. boga budayana Da aya basa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun. Lain hese meureun teu nyari. teu geunah didengena oge Model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Pek bahasa Indonesiakeun teu ngeunah. Air netes. Aya oge nu ngahartikeun pika ambekeun ini. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Anu pecak nyeri huntu di alun-alun aya nu nyabok. Padahal lain si siniran mah. anu pecak murid salira Nya laras kulang bebas berkembang. bebas Seni mah Bener. gitu. Jeung tibatan aing ngamumule seni deungeun. Da ayeuna teh ampir-ampiran deuleu jati ka silih ku Junti. benar Sok. Geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean. tina dahareun makomo Embung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket. mung Di kabaya we tembung.
di kabayang. Ayeuna mah ning awewe oge barudak entong baru eta kolot. Ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor, cungcurunganna teh kadeuleu. Turun tina motor teh bujalna musit. Leung lamun teh sing kayeuan mah. Leung mun bos. Ari akang resep kana kitu. Ih, resep. Teu normal aing teh hayang kana kitu mah. Teu munafik aing mah. Ngan meureun kawineun lain. Lain. Gitu. Lain. Nyai jodoh mah teu naon. Meureun diwarah ku aing. Diwarah meureun sina muslimah. Naon sababna? Da lalaki mah ari jaluk qawamuna ala nisa. Naon hartosna aya. Heuh, ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Jo nanyakeun aya sama teh nyaho meureun nya. Ada Di mata kudu nek ngaji ge kitu. di kaler mah teu diwarah nu kitu. Di kaler teu diwarah nu kitu mah tak abdi aneh. Cek aing oge. Kudu loba gaul teh hirup teh. Alhamdulillah. Baheula mah pan keur di ditu mah wah sia pangalaman. Ngan gapleh we jeung gapleh meureun. Ya kitu akang aya barokah. Balik lempang, balik Gitu. Alhamdulillah saprak di dieu teh. Alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh. Karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya ah teuing. Naon dimitoskeun dari akang joli. Dimitoskeun dibid'ahkeun, Dikaradil ditahayulkeun. di animismekeun. Mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah. Heeh nanaonna. Pada ngadeug-deug nih. Yang pada muja. Di Banjuran kuburan teh kucai make kembang. Pajarkeun teh kuburan Semar cenah. Deudeuh teuing. Pada muja. Ari nu sorangan. Ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna. Bisi Karunya bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning, tulisan ku basa Arab. Leucir geuning ku minyak seungit. Aduh, para kidagang. abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Ari para kidagang naon? Paragi dagang mah modal jeung jujur. Benar kan, benar. Dimitoskeun teh. Murukan kituna meureun. Marukana kituna meureun bisi ieu tanu dimumulena. Da eta bisi ninggal ka jelema awam lainana. Padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang. Aya teh kasemaran. Heeh. Di urang di manusia teh kabeh oge. Aya nu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah diinjeum teh teh diinjeum di mandian. Di mandian. Unggah bulan mulut. Saina dipake mandi ku maranehna dinya. Nya. dari num. Karunya. Komo bulan mulut mah perebut. Karunya aing waduh. Manya ayeuna percis ya manuk pinguin. Der dia jelema. Padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan, pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah. Allah. Eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah. Padahal marte eta. Cirina manusia beungeutna kudu bodas, ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate. Buruan ate teh gambaran. Nu matak Semar mah teh di baju, hartina lain teh boga baju. Batik Ulah di aku segala rupa oge. Nu matak ieu nama bapa aing ta ieu. ya. Nah, ciga. Aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kakerebekanana jelema ieu. Naon we kejog di neraka, naon we kejog. Da doraka teh aing atuh. Aing ngomong janji beradung Bapak doraka. Sabab Gusti mau dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna. Beki doraka wa teu jelema kitu mah. Ngomong ka mana karep. Tong di Bandungan wa babu. Di Bandungan ge pika keuleun. Oke jeung Untung Bapak. kana sungut. Mun kana baju geuleuh. Jadi mah punung kalau teh daek babasaan teh. Kamana karep Bapak dorakati anak, Bapak dorakati anak. Moal. Kurupuk kecicing. Bikeun ka anak maneh keju. Usaha. Usaha teh. Anu milu usaha teh akang. Mending ngagebog tukang kurupuk.
Nu usaha teh. Tukang kerupuk molotot teh ka aing. Padahal eta teh nu usaha sarua we jeung aing nya euy. Sarua. Heuh didoakeun jeung payu euy. Amin. Alah. Tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh. Rancatan, rancatan. Naon teh? Sora naon Akang sora salep. Anu dangdang teh jam 10 keneh. Sada sora bango. Tah kitu nu matak teh geuning lebah dieu. Heeh. Urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah. Heeh. Eta pageuhan beragama teh. Lamun teu kitu rek kumaha tuh? Karunya ieu mah ngadon aki-aki we. Anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah. Heeh, bener. Heeh. Karunya aki-aki geura jeung napasna rek beak deui. Na kumaha ari aki-aki. Ai adan geuning karunya. Aduh, aya leuwihna ning adan teh. Mun urang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas meureun euy. napas ponok meureun. La ilaha illallah. Allah. Mun urang mah ku budak ora atunya weuh khawatir. Bala wargi subuh ning karunya. Gugahkeun budak. Gerah-gugah pala wargi, gerah kapala asyar. Poho meureun euy. Kacai kira abdas kuramas. Gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok. Aing ngareret urang eueuh Barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh. Ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok. Ai dipaok teh ku injuna deui. sadar dibere rokok ti beurang sebungkus. Komo basa eta mah aki-aki. Naon Kang? Aki-aki. Rek pada neungeulan deuleu sakampung. Nah maok naon ari akal. Lain mau atuh dengekeun heula. Kenapa ke ditengeulan itu? Yung mau ke situ. Oh bisi barang paok. Meureun geus salat asar teh meureun tunuh. Oh tunuh. Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkep beureun. Jojet rek kana pangeras suara adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kare 4:30. Atuh pugu we nu parwasa babala locor nu nginum. Anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. Panyaya ada latihan ya. Aduh ampun. Mendingan ka era teh. Heeh. Aduh ampun karunya nek euy. Nah, teka batir aki-aki. Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Mata kayak panggil jeung masjid teh kitu ngabiri gidig. Trauma meureun. Trauma. Ai di imah sorangan gini euy. Oh, ada geus maot dirinya meureun. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh. Sendiri medina lagu eta. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teh geusan Asep Show buka. Ngeusan Asep Show adan teu dibuka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang di gedean. Heeh. Teu menang di gedean ini. Jeung geger jedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep yo kerelak ke hees. Lain beuki hees lah si akinya. Eta bobalak tunuh aya wae. Ai eling-eling adan keur tungtungna.
Wah, tuh teh. La ilaha illallah. Koreja teh bener teh. Joko kocok we. Nyoko cai Allahumma lakasyumtu. Kitu teh geuning. Barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Aing teh buka henteu, sahur henteu. Tapi kuat puasana mah. Kuat. Nepi ka jam 11, maot we ka tina mah. Salatri bener teh mah. Alah karunya aing. Watir kaki-kaki mun aya keneh dibere. Nu karunya mah tukang bandrek deui. Nah, make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beungar tukang bandrek jeung akang. Dek dipaehan ku ieu ku masinis. Nah, wake dipaehan. Masinis supir kereta api. Naon dosana? Apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh, kulub sampe geuning nya. Benar. Meureun beak, meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul. Tinggal gegedohna. Cau we gugulutukan ini aya opat siki. Kulub sampe we suuk ka opat. Balik aya imahna teh ngaliwatan rea. Memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang. Bebaresi heula. Ai dielapna teh ku lawon beureum. Ya. Pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun. Eta teh tanda bahaya. Dihareup aya bahaya. Lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh. Supaya garing. Urut lap. Ya. Meureun ngagebrikeun cai maksudna mah. Ai masinis jo cekit. Direm eta kereta api. Allah kumaha. Nolol tina jendela. Aya naon ieu Mang? Eta tukang bandrek ngajawabna, kanceung ieu we sampe 2 deui, kulub jauh we 4. Setan. Masinis amak. Gajleng eta mah. Wah, turun. Mau pandeungeun berengbong tukang bandrek lumpat. Babari. Wah, diudag-udag teh mah. Barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem. Balik ka itu malik deui. Mimitina mah ngudag-udag tukang bandrek, ayeuna ngudag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we. Parais pakai gitu teh. Kan pondok umur gitu. Nepi ka pondok umurna dari masinis. Heeh. Loba dongeng-dongeng nu kana ditu mah deuleuh. Akang Ayeuna mah orai-orai ge diralaan ieu. dialaan akang. Padahal teu kudu hese ngalah orai mah. Nah, Mawa kerupuk we 2 blek nu. di kamanakeun akang kumaha. Pangi we jeung liangna. Tunaan kerupuk teh. Kitu. Sapoe jeput ge leuleus tah. Hah? Oraina. Lain oraina aing da teu dahar. Minuman orai.